Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlilul lafzi utawi kilaiki iku mudhar kang bangsa lafaz. Masalatu kidun kudu bihar rajul wajhahu kasratu sual min ghairi hajatin tawi ngakehaken anjaluk saking oranana butuh taqqa bihun iku ngalaaken pesyaiun lan tegese ngalaaken fil wajhi ing dalem rarahi yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat kanyahoan kejaga di poe kiamat saha beungeutna nur rodek beungeutna bangsa loba bisul pokona beungeutna geus we tidak enak dipandang engke eta jelema nu kitu berarti tunjuk rabe-rabe eta teh nu di dunyana akeh ajaluk ana geki iya ora gewi atuh sirama aja sirama tujak-tujuk ngulian we aja mengkono man syabaka haibatihi bayatafaq agate sabaman iku garsayaman ing tetep kahaibatan siman maka becik ngaraksa yang badak jelema anu selalu ka Allah dibere izin heula endek nanaon teh izin endek minta izin teh ka Allah izin endek naon hatta di jero kamar geus pindah perasaan asa izin bae sebab Allah na asa neuleukeun bae ciri jelema anu selalu boga perasaan dideuleukeun ku Allah komo neuleuh ka Allah boro-boro dinu loba jelema cacak di kamar ge izin adak lamun jelema ku Gusti Allah teu dicabut etakna rasa eta moal aranakan malanakan atuh tah lamun leuleuh pamajikan cabut sakitu atuh nya moal bisa numpakan tuh eta dicabut emang bener dicabut kayak geus beres karat aya di mentak kadang-kadang ku Gusti Allah terus we teh dicabut atuh henteu bisa susukaan sebab nikmatan keneh jeung Allah daripada jeung pamajikan sapira pamajikan illa yas'al ar-rajul sultanan su'al sultan la mazambata fi utawi anjaluk ing raja iku orana kacacadan iku maujud ing dalam soal minta ka pemimpin teu aya kacacadan li'annahu yas'alu mimma huwa haqqun lahu fi baitil mal karena satuhune kalakuan iku yas'alu anjaluk ya uwak atawa rajul saking barang kang huwa utawi ya ma iku hak lahu kada rajul fi baitil mal di dalam baitil walam datal sultan ala sa'i lan oranana nadong dolek atau noet iku mujud kada sultan ing atase wong kang anjaluk lianahu wakilun kana satuhun ya sultan iku wakil rakyat sultan teh wakil rakyat anu rakyat teh diurus ku sultan di mana horek bahwa kasualil insan maka utawi ya sail iku kaya anjaluke manusia wakilahu ing wakil insan ayutiahu min hakihi ingenta ngawehakeun
ya wakilu ing insan saking hake insan alladzi ladeh kang tetep ing dalam sanding insan aw bi amrin la budda minhu la firaqa min tafsilihi oranana bisa iku maujud saking ngasilaken amri wala yatimmu lahu lan oranana sampurna lahu kadue wong atau rajul apa tahsiluhu ngahasilkeun amri illa bisual angin kalawan anjalu moal bisa dihasilkan kecuali kudu komentar eta teu naon ialah jadi dalil bagi kiai-kiai anu sok unta-enta ka pamarentah jeung proposal atau pengajuan-pengajuan anu lain atau kontrak politik siap jadi jurkam asal berapa bib berapa satu kali jurkam kecil amat 3 juta iya masa 3 juta ke neraka terlalu murah tuh ya Allah ya Rabb jadi lamun aya dana di Baitul Mal urang di negara urang tuh aya dana sosial jeung aya dana-dana anu lah dijieun-jieun ku pamarentah ketika aya mauna pemerintah jadi pemerintah teh setengah ngurusan setengah bajingan urusan setengah rampok setengah lamun ngurusan bebeneran Masya Allah negara Indonesia aduh dipakai kahayang jeung karesep ku batu lain sekadarna negara tetapi ingat kama qala plus us luar biasa terus ada po 10 tahun 20 tahun ke tukang Masya Allah pahara jasa nah jadi tongkat jadi tanaman Masya Allah si anu neruskeun nak tuh tanda ya Allah ya Rabb ikul hadis hiji man syaa la yakuna biwajhi ayyu athari yaumil qiyamah wallahu alam bissawab dek ka mana tuh Qala fil mirsad ashabul karamati kulluhum mahjubun tawi pirang-pirang kang anduane karamah sakabeh ashabul karamah iku kang den alingi kabeh wal karamatu haybur rijal lan utai karamah iku hede pirang-pirang lanang pirang-pirang jagoan fal waliyu lahu alfu magamin maka utawi wali lahu iku tetep kadue wali utai 1000 maku awaluhu babul karamah utawi awale al magam iku bab sakeh karamah menjaza minha al baqiyah bisa pamaniku ngaliwat yaman minha saking karam maka merkoleh ya man ingkang karim wa ilam juz palana kama qala ba'du urang nyaritakeun pangkat wali indah
nikmat, resep, bahkan terasa bahwa orang jadi wali ku goblok-goblokna urang. Ngadege caritaan keistimewaan wali ku resep-resepna, ku nyongsrong-nyongsrongna, rarasaan urang jadi wali. Okos urang ngahiji jeung nu sugih ngadahar baso dibayar, dahar dibayar, ala kadarnya na balanja sendal urang diberi tuh atuh haju katebak bae eta mah. Ya Allah mun cicingnya atuh kan bual kajawan mun cicing mah iyalah berarti nu kongkorongok nu ngendog. Ya Allah naik mobil geus lain Avanza Kijang deui Lexus beuh mun liwat ka imahna kaca dibuka aya babaturan susuitan isin miluna isin eta lah. Tapi nu panggoblok-goblokna mah babar gandeng nu sugih asanyana nu sugih balik maka imah pan atuh anu nagih loba deui. Iya. Masya Allah orang sok kabawat ku dimensi-dimensi eta kabawa. Emang orang mudah kabawa. Contoh ketika di negara aya urusanen kan negara teh aya sutradara film terjadi film aya sutradaraan dek peran jadi naon nang sutradara padahal majelma tukang ngaringkuk di film mah jadi kesatria padahal majelma di imana teh goblok dan naon di film Masya Allah jadi pangsugihna eta lah. Atuh kan jelema tilok salat tilok naon atuh di film mah jadi wali songo. Aya sutradara. Nah, ieu negara teh ya sutradarana ge aya kitaban sarua bae. Nu mantak batur jadi menteri ge boga kitabna di negara. Nu mantak jadi gubernur ge boga kitabna nya di negara. Komo jadi presiden ketika aya sesuatu anu nek dirobah, nu bisa dirobah di parlemen dirobah lah. Nu teu bisa dirobah di parlemen aturan kitab negara na kudu demo. Nu mantak dibuka lebar-lebar di zaman Gus Dur demo teh supaya engke keinginan masyarakat ke aspirasina dituangkeun di DPR silakan demo tampung robah. Cuman sayangna DPR na teu sinergis jeung masyarakat. Maka Gus Dur aya disebut gagal mah untuk memintarkan bangsa dibuka lebar-lebar bicara semaunya. Kemudian tuangkan aspirasi melalui demo. Silakan ke DPR nanti diolah. Maksudnya untuk memintarkan bangsa. Untuk memintarkan bangsa. Ayo. Demokrasi teh bener-bener gek didemokrasikan. Ulah salah sangka ka Gus Dur teh. Sebab Gus Durna cuman beberapa jam jadi presidenna belum kesampaian. Salah maneh cek Gus Dur teh. Ieu teh kan endek dimurnikeun, mantak pecat ieu sebab naon? Tidak akan bisa memecahkan permasalahan. Pecat ieu sebab mandul, pecat ieu. Nu dipecatna walaupun ku kumaha ge nyana meronta supaya tidak dipecat. Ketika berhadapan dengan Gus Dur, nyana open house. Ngarti sih open house? Tuh kan, aing ge teu ngarti sebenarnya mah. Aduh, hartina open terbuka aya hausna hayang nginum. Atuh aing ngajelaskeun ka nu kieu mah kitulah. Nah, tantangan kan ku Gus Dur ayo. Datanglah seseorang, datang teu menge. Sia datang teu menge. Maksudna naon? Dibuka lebar-lebar. Aspirasi masyarakat silakan demo. Tampung di DPR. Olah supaya pinter jeung supaya negara ieu bener-bener negara anu kitu berhukum. Tetapi kan tidak kesampaian salah. Lumantak salah lantaran sakedeung jadi presidenna
numantak sakedeung Amerika melalui Amin Rais dan kawan-kawan tuar Gus Dur paham sebab naon loba nu bakal kena jeung loba bakal disetol sebab naon geus mengarah kena kesosialan, mengarah keadilan, mengarah itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kakarak diberangkatkan doang kan encan paham jelema tapi lamun satu periode bae Gus Dur wah pokoknya mah urang bakal nyaho tapi Allah belum mengizinkan ya sudahlah comeback Gus Dur pakai celana pendek no problem lah siapa segala comeback aing teh nyaho nah iya aya sutradarana maksudnya diceritakeun urang terbawa ku alunan pemimpin, alunan tokoh. Tidak sadar kalau si ieu dijadikan si eta. Tidak sadar si ieu dijadikan tokoh eta, tidak sadar si ieu dijadikan tokoh eta berangkat deh, urang terbawa. Sebab isuna jago dan lain-lain sebagainya. Wow, ieu kudu kieu, ieu kudu kieu, ieu kudu kieu, saling menyalahkan, saling melontar dan etalah politik. Urang lamun teu siap ulah, lamun orang siap ulah kagok terus. Eta politik aya sutradaraan. Anu perlu dibunuh cuman cah bahayana perlu bunuh-bunuh, nu perlu dibuang-dibuang, nu perlu dipetieskan. Dipetieskan. Seperti eta. Ai film lalagaan, nagara mah bebeneran. Negara mau beneran seperti eta lamun kula nyaritakeun seputar kamari seputar Ahok insyaallah nyaho ngan moal can selesai urusanana nyaho di awal nyaho insyaallah 100% nyaho tokoh-tokoh sutradarana nyaho moal caritakeun acan meureun kiai termasuk wallahu alam sebab masih aya babak selanjutnya engke insyaallah geus diistili herang mata di mana geus diubak teu kotor supaya caina herang laukna beunang urang mah tinggal ngadahar di meja teh nyaho naungna etalah jadi aya sutradara ieu mah nyaritakeun terbawa sarua manusia kos urang teh mudah terbawa. Urang ke zaman MZ ketika MZ cerita tentang tidak beradaban bangsa Indonesia padahal Indonesia sangat beradab tetapi kenapa adab-adaban bangsa Indonesia itu tidak ada, tidak menonjol akibat dari pemimpin-pemimpinnya yang tidak memberikan adab maka masyarakat sekaligus ikut kepada pemerintah yang tidak beradab. Kama qala almarhum Zaidun MZ yang cuma beradab hanya manusia-manusia yang sering ngaji dan di pondok pesantren yang tidak mengikuti pengajian lihat adabnya itulah kama qala almarhum Zaidun MZ urang terbawa kan sok ceritaan MZ luar biasa urang kabawa seakan-akan lamun MZ ngajak demo siap seakan-akan lamun MZ ngajak perang urang siap jasa padahal boro-boro ngajalankeun bedil pepeletokan gitu dah jalan etana teh anu derwakna potong malah mah tapi urang keur bawa ku alunan saking hebat mantak kitu omongan eta bagaikan sihir urang tersihir urang lamun nyaritakeun kitu presiden nu ayeuna seperti kitu aya sutradarana maka aya gitu penasehat istana kudu kieu deh atuh dahar lagi kudu kieu lempangna kudu kieu jasna kudu kieu mendak nyana kapilih bisa dipaenkeun iwal ti Gus Dur doang nu bisa dipaenkeun Gus Dur mah kumaha aing bae nya mah kenapa lu ngatur gua atuh bahasa di istana ngobrol ngalulu ngobrol gak ada har kacang Gus ada tamu siapa duduk aja dulu atuh menya negara kos gitu ada tamu-tamu puyang gak Gus Dur
tamu negara sih kos tamu kiai. Siapa? Suruh duduk sih, kenapa sih gitu. Sedang lagi nyantai dulu. Nah, ngobrol ngadar kaca. Kayak geus beres sekarang. Manyana bae. Nah, etalah Gus Dur, tetapi orang bisa pinter di zaman Gus Dur. Negara orang terasa bahwa negara, bahwa istana milik rakyat, orang nyaho ti Gus Dur. Ketika orang ningali balai desa bukan punya lurah, milik rakyat, orang nyaho ti Gus Dur. Ketika orang nyaritakan pendopo, baheula mah serem amat eta pendopo, tapi ketika Gus Dur nyaritakan pendopo itu milik rakyat, uang kita. Dia hanya duduk di situ, itu pun suruhan kita. Kalau kita tidak senang, keluarin lah bupati. Milik kita, demo bareng-bareng, cak Gus Dur. Oh, kuari mah urang ya. Kuari urang jauh deui perasaan istana milik Presiden Jokowi. Perasaan pendopo milik Zeki. Perasaan balai desa milik lurah, balik deui. Ngomong tadina urang sadaekna kuali teu meunang. Teu diajak pinter kuno kuari. Nah, iya ketika orang nyaritakeun milu jeung nu sugih asa sugih. Ketika orang milu jeung bos anu sok kitu ngabebas-bebaskeun tanah teh, urang asa nu sugih. Urang asa nu sugih. Urang bareng jeung jago silat, urang asa jago. Urang bareng jeung kiai ahli fikih, urang asa jadi ahli fikih. Urang bareng jeung ahli tasawuf, urang asa pang tasawuf. Urang babarengan jeung ganteng, urang asa ganteng padahal masya Allah jobed. Urang lamun lempang di kota jeung nu ganteng perasaan teh bangga pugu batur nu gantengna, tapi urang ku barengna bae geus bangga jasa. Nah deuk nyaritakeun naon si kiai kieu, seseorang ketika dekat Allah masih kene terbawa kuno karar itu. Ketika orang kedatangan bupati, terasa bahwa orang teh diaku, kemudian asa orang teh dipakai ke bupati, ngilu perasaan orang, ayalah cinta, berarti turun ke jelema derajatna mugawi. Turun. Komo haju. Ieu mah diaturanan ka pendopo maca Yasin kan pun. Aduh baca Yasin 300.000. Beri Gusti Allah lagu cuma 300.000. Nah itu tetap perasaan bahwa urang teh cenderung ieu cenderung nata anu dideuleuh ku Gusti Allah kakara kadatangan kuno kitu sia geus cenderung mailul qalbi sia kunaon ka makhluk. Teu ka aing turun. Komo lamun can aya pangkat mah atuh angel. Ngajaga etalah ketika bareng jeung nu sugih ke aing ieu kumaha menurut Allah aya kecenderungan terhadap hartana apakah jiwana. Lamun urang kecenderungan terhadap hartana bahaya, tapi kajiwana aya kesamaan ka Allah lain deui. Urang cenderung kedatangan bupati, gubernur, boh asa banggana ieu lah nu bahaya. Ketika orang kedatangan haji tengah rasa bangga, iya artinya anaknya orang-orang seperti orang kedatangan kadal bae atuh biasa bae. Tuh masalah. Bupati, gubernur anggap kadal ke orang. Maksudnya lain nganggap kadal ka jahanda sia mah dibejakeun deui. Anggap kadal teh maksudnya tidak pada perasaan kumaha. Urang ka kadal ngagorosak, oh ja kadal beres. Sugan aya sieun ka kadal henteu, hook ka kadal henteu. Sugan ieu mah kadal waduh luar teu biasa-biasa bae kadal-kadal urang-urang. Tuh, ieu ge sarua. Nah, lamun diskusi kitu karak istiqomah. Karak istiqomah. Nah, menjaga image, menjaga perasaan urang mah deuk ka Allah situ macan puguh, urang mah deuk ka Allah situ mah henteu, urang mah deuk ka Allah situ mah lain. Urang mah urang bae. Nah, ieu lah loba nu gagal kiai teh di dieu. Keur di pondok nama masyaallah budak teh kuwaro datang ka imah ya Allah hiji dua santri di pagahan 10-20 kawaroanana masih aya mulai diberes sinar ku Gusti Allah hasil tawakal jeung waro kabelah dieuna aya anu ngambe bupati datangan ku bupati boga rasa aing teh kapake ka ambe berarti aing boga darajat selesai tak kiai lain kadatanganana robah perasaanana ieu nu hese nandek naik indallah
oh komo haju orang babarengan jeung bupati haju cium tangan naon di deuleu make cium tangan ka bupati emang guru dia je make cium tangan ka bupati tanya kiai gimana cium tangan apa rada gede nah geus selesai selesai perasaan ieu lain hese ge lain datang teu datang tapi perasaanan aya jelema teu kadatangan ku bupati tapi boga perasaan cintana teh cinta hartana cinta jabatanana selesai iman sulus seperti itu selesai nah iyalah urang ngajak aing mah ka Allah adapun di sisi digigir jelema nu sugih pejabat dan lain sebagainya biasanya namanya aing eta nu hesena kos kitu tah ngan ulah aja kos aspek kumaha aspek itu kudu make speaker haram sasalaman jeung jelema nu make speaker haram jeung nusok pabidahan haram giliran bae manehanana kadatangan ku pejabat mere duit haram teu itu merada mulai ka dieu dibere deh ke orang bank diterima baik ya Allah nah iya teu bisa ngatur urusan kos gitu urusan bid'ah aya bid'ah akidah aya bid'ah syariah maksudna aya bid'ah hadiah dan lain sebagainya teu kok teu dikaji sih aji heula tuh kos gitu ulah aju ka panggih jeung nu sok make speaker haram sasalaman Jumat ge teu meunang kajen duaan bae Jumat mana kitabna anu ti salat Jumat duaan di eueuh kitabna nah iyalah geus acak-acakan urang deuk ka Allah aing mambung jeung si eta mah emang naon emang kunaon aing mah tasawuf bung urang riung aing mah tasawuf aju bebeja deui beusi aya anu ngondang ka ieu mah bejakeun keur kholwah beuh budak pohara ieu bagus teu beres ieu nah nu eta kudu boga guru nah ieu deuk naon ieu maksudna sing hade urang deuk ka Allah lantaran ketika orang ke Allah mantep mata dikalokeun celi dikalokeun irung dikalokeun penjabaranana maksud dikalokeun teh kumaha ketika orang neuleuh ya Allah ya Rabb dedeleuan abdi teh dedeleuan Gusti nu kadeuleu teh makhluk Gusti di ditu teh aya kudrat Gusti sakumaha kudrat Gusti nempel ka mata abdi cicip teh nang ngawasakeun Gusti sakumaha itu cicingna nang kawasa Gusti jadi aya kudrat di urang jeung ditu sedengkeun sifat Allah hiji atuh kudrat nu aya di urang teh kudrat nu di ditu teh hiji Allah teh ambu tah ngomong hese tah si hade sia ge ka dituna ge waduh itu beuh itu nu gelis kudrat Allah di SMS ge nang Allah di WA ge nang Allah aju di toilet atuh nang Allah kene cak Allah teh sia di ngaing-aingkeun dibeulem sia ku aing nang Allah sing ade sebab ieu mah perasaan lain syariat engke thariqah engke hakikat ta syariat engke bakal hakikat ngan melalui thariqah mayoritas nah di dieu lah mata dikallahkeun celi dikallahkeun irung dikallahkeun sungut dikallahkeun kabeh dikallahkeun geus ka lempang-lempang kulantaran dikallahkeun moal aya lempang di luar perintah Allah lantaran mata dikallahkeun moal aya deuleu di luar perintah Allah lantaran ceuli dikallahkeun moal aya denge anu lain perintah Allah selalu aya di Allah didinya lah istiqomahnya na ibadah ka Gusti Allah sanggeus ibadah istiqomah bakal dibere yaro mala yarauna karena perkara nu teu pernah kadeuleu ku batu denge duk teu pernah kadenge ku batu ngarenjak nyana ge ngarenjak kok aya kieu aya suara indah aya dedeleuan nu indah aya eta kan perasaan kan hese urang nyaritakeun perasaan mah ongkos urang nyaritakeun rasa amis rasa pahit eta mah kan perasaan urang nyaritakeun ka hiji jelema masyaallah ieu jeruk amis-amis teh ngomong sia di nu gering panas cak nyana boro-boro amis pahit kabeh apel ya pahit kabeh nu gering mah pahit kabeh
urang ge ketika jaritakeun bahwa Allah teh kadeuleu cak nu gering mah ilaha kadeuleuna. Urang nyaritakeun perasaan bagi jelema anu sehat, sehat golbuna ka Gusti Allah. Lain golbun marid tapi golbun salim. Pan ieu mah marid gawe marid. Golbun marid. Gering. Gering, mantap gering kan babacaan teu ngeunah ka Allah. Maca sholawat lain ngeunah tunduh. Maca Quran kakarake menang 2 ayat ajuhai. Deres heulai haji bisa dilengkepkeun teu calaka bae. Nah, ieu tanda bahwa golbun marid. Nah, tanda bahwa orang masih kena derajatna di dinya. Tapi lamun jelema boga derajat emang maca sholawat ngeunahna kumaha? Hese caritakeun, ngeunah teh hese caritakeun. Maca Quran lain butuh tamatna, tapi indah jeung ngeunahna eta mah hese caritakeun. Ngeunah kumaha sih ngeunah? Salat dibere ke kangeunahan. Oh, lamun geus ngeunah geus hese nyaritakeunana. Kumaha eta ngeunah? Ngeunah hiji asa bareng jeung Allah, nomor kedua asa leungit pemikiran-pemikiran selian Allah masya Allah. Eta lah bakal dibere lazat. Nah, tidinya engke bakal dibere karomah. Lamun urang dibere karomah haji urang bunga. Enggesan jadi wali nang geusah. Geusah turun. Wis lah biasa mani. Iya wis. Derajat kewalianana wis orangna hilang tanpa karana. Geus wae langsung biasa deh. Engke kalazatan eueuh. Hayang lazat deh hese. Teu bisa sebulan 2 bulan teu bisa kan eta nyana nu mantak dibere karomah teh baca sholawat nikmat bentang ngeunaheun, maca Quran ngeunah sholawat, salat ngeunah nikmat lah. Nikmat hese nyaritakeunana tah. Ketika nyana dibere karomah haji nyana bunga geus selesai. Moal aya ngeunah deui teh salat, moal aya ngeunah deui. Moal aya ngeunah deui maca Quran. Geussan we. Sebab naon? Sebab karomah teh eta teh pamer Allah sakadar tanda. Allah ngangkat ka manehanana diangkat ka kasih. Haju urang bunga berarti lain deuk ka Allah deuk ka karomah. Ketika urang dibere karomah haji bunga mandeg di dinya geussan. Mandeg. Mandeg wali mah geus embung ngeujana karomah. Ketika gitu kanyahoan pindah biasana wali. Kanyahoan kaistimewaanana karomah pindah. Mandeg urang bahkan menta teh menta karomah. Menta kehebatan. Nah, wali mah tileuh teh menta kehebatan. Lamun deuk hujan, kemudian hujan. Nyana bisa bae mun menta ka Allah ya Allah ya Rabbi, abdi ulah kahujanan. Geus babari jasa, geus bae hujan ke kituan. Jadi orang lempang di sela-sela hujan. Saya bisa, cuman engke bakalna jelema bakal ngamulyakeun dan lain sebagainya. Ieu nu bakal cilaka. Besi teu kuat. Biasanya ada minta ya Allah ya Rabbi, hujankeun bae abdi mah kahujanan. Saya seri we mun batur jebut, cenah tek batur, cenah wali ya kahujan mana jibrek. Deuh bohong nama lain wali. Ada yang kita punya bunga, masya Allah nikmat tekanyahoan kawalianana nikmat. Sebelum cenah haji pengen wali, ya kahujanan jibrek malah ngusruk. Aju kadengen gue nya goblok sia. Eta mah aing keur kabeneran we ngusruk. Biasana mah aing hiber tolol. Berarti jelas lain walina. Jelas lain walina. Sedengkeun wali teh dibere beta karomah teh. Dibere bae karomah endek bae dibere. Mate nya mah tilok menta ya Allah ya Rabb menta diijabah doa tilok. Ngadoa bae tilok menta hayang diijabah tilok. Urang makan menta diijabah menta hasil maksud. Oh, hasil makosidan. Henteu. Wali mah doa bae. Ngadak lolobana doa masyhur ti Kangjeng Nabi. Tabaruk bae ti Kangjeng Nabi. Tilok make doa nu lain-lain. Geus we sakitu. Doa teh para rendek wali mah tilok aya macem-macem doa. Boh, segala dikarang dikarung. Wali mah isin. Geus we tabaruk bae ka Kangjeng Nabi. Adapun ijabah urusan Gusti. Hayang teu diijabah teu. Ku bagus Gusti bae wali mah. Ieu mah ibadah we abdi bisa abdi.
satungtung abdi ibadah bisa abdi mah neuk ngalaksanakeun urusan di ijabah urusan Gusti tah mah segala rupana geus kumaha Gusti bae segala rupana geus bae untuk salat puasa ngaji Quran sabodo Gusti tah nyerahkeun kos kituna teh tah hese ge nah ashabul karamah kulluhum mahjubun jelema nu dibere karomah sakabehna mahjub lamun jelema dibere karomah bunga sanggeus bunga nyana senang geus mahjub sebab berarti tujuanana ibadah teh hayang ka karomah lain ka Allah boro-boro eta wali mah dibere sorga bae embung sorga bae embung wali atuh tuh si Tirbatul Adawiyah balikan deui cara kamari Gusti lamun abdi aya jatah ku Gusti bakal dibere dunia bikeun ka kafir lamun abdi dibere ganjaran pangmikeun keun ka mukminin nu hayang ganjaran abdi mah dunia teu puguh teu butuh ganjaran teu butuh hayang ka satu abdi mah hayang ka Gusti Masya Allah tuh kan nah ini luar biasa urang bogo ka awewe ajur resep kana pamerena ya cilaka maning anterkeun deui neng ieu kue cincin teu hayang kakak mah hayang ge cincin eta yang naon atuh cincin ieu mah main ka neng nah ieu mah tah eta kan geus kitu oh air soal kos kitu nama tuh mangga eta urusan kakak ngan abdi sebagai anu dipikake cinta jeung nu mencintai ieu mah hak abdi rek mere oh ai kitu ona tuh lamun urang mengharapkan pamerena be mandeg di dinya mana di dinya adapun Allah cak Gusti Allah sia deuk ka aing ngan aing ieu mah urusan aing mere kos kieu nyanggakeun teh mah ka Gusti ngan abdi mah deuk ka Gusti ngan bisi abdi dianggap hayang ka karomah Gusti henteu abdi mah hayang ka Gustina ngomong ngapan babari ya ngomong mah babari mulaian orang sak baca sholawat tanya maca sholawat rajin amat hayang ka bayar hutang mulai guys rajin amat jarah kunaon ya susuganan we atuh naik darajat tah naon anu teh kitu makanya urang mah pan teu jauh gitu sering baca Quran hayang hasil maksud sering baca sholawat hayang hutang sering urang zarah hayang naik derajat teu jauh ti kos kitu henteu maksud ka Allah mentak baca sholawat beres hutangna kabayar geus baca sholawat asa terus baca sholawat bari geus anggeus aing mah geus kabayar hutang oh lah beres jadi ibadah teh boga maksud wali lain ashabul karamah kulluhum mahjubun sebab naon wal karamah hayadur rijal karamah eta ibarat awewe keur head teu bisa ibadah ka Gusti Allah hijab awewe keur head teu bisa ka Gusti Allah secara zahir ieu ge wali dibere karomah ketika jana resep kana karomah sebagai hijab head antara nyana jeung Allah putus tuh mantak pal waliu lahu alfu maqamin wali teh sebenarnya mah ngabogaan 1000 makom awaluhu babul karomah awalna bab karomah beres 1000 makom 1000 tangga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 wusul ilallah pangheulana dibere karomah lamun jelema dibere karomah temu di tangga pertama ya tangga pertama teh dibere karomah bunga geus di dinya bae geus moal naik ka 1000 menjaza biha nalal baki jelema anu bisa ngaliwatan karomah geus memperoleh nya kasalian karomah ieu ganon gitu ngara gangguan bagi wali Allah anu mantep lolobana haji nyorangan embung kanyawan embung anu asok nembol-nembolkeun karomah mah tah mah urang Cisoka mah bener tah mah kakaromahan wuh atuh aya ge wali di mana-mana dibacok teterak nyana ge kaget oi teterak ya Allah ya Rabb kok bisa teterak dijieun ku urang Cisoka mah pelor diinum make susu sedekeun kana tembok coba betankeun katilu kali keluar bukur
beres si murid beres. Nah eta kan nah jadi guru teh dah segala jadi dicoba bener teterak aju bae cok bener bu aing teh weak aing pelor dileg-legan paingan bengkel mamarahan pelor tak ieu dan lain-lain sebagainya nu kos kitu mah tambah istidraj masyaallah aya ge kiamat khairun ketika musyawarah di Surabaya jeung Bung Karno begitu balik ka dieu kiamat khairun duit teu boga baheula mah masyaallah musyawarah nagara teu boga duit kuari mah gupak di duit baheula teh nu memperjuangkeun negara wa abah nah di selesai musyawarah dek balik ka dieu teu boga duit hese bisaeun Ki Ahmad mah lamun peureum aju nyana babacaan aya babacaan bisa diberset bisa datang ka Tangerang ayalah babacaan aya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah kabirul akbar la ilaha illallah jalilul akbar la ilaha mari teruskeun ku aing tuh mal teruskeun banyak kene usia direkam ke baca deui mun dibacakan bahaya sok inget ka murid eta bae murid saya Khalil Bangkalan saya murid ngahadamna teh kan isuk-isuk santri nu sok ngahadaman di isuk nyapuan apa isuk di kitab data dibuka pas ki Khalilna keur ka jero barang dibuka pas aya doa keket keket teh kan bahasa man gara-gara Madura mah naon kitu gelut akeket eta teh gelut maksudna dibaca kunyana poh dibaca begitu di pondok ribut jeung lurahna tantangan kunyana begitu ditangtangan gelut ditonton ku santrina lurahna nu sakitu hebat eleh kunyana eleh lurahna aya deui wakilna eleh deui kunyana 3 santri areleh kabeh atuh sararieun kan santri kadenge ku Mama Khalil ku Kiai panggil mun cara kurang mah maneh eta kabejana gagang menang ti mana wiridan ti mana ampura mencak ngomong urang mah menang ti mama jih jam mama teu pernah mere wiridan kos kitu keun mama ka jero kukula ditingali dina kitabna aya doa keket coba kitab mana angke dibayakeun bawa tak kitab nu ieu mana halaman eta jelas tak ieu ih da malen doa keket doa kekoh lantarannya nama anggapan doa keket paranti gelut keyakinanana padahal doa kekah diwirid jadi menang aku yakin eta kos gitu ya Allah ya Rabb urang mah geus dibelein qala Yusuf ke lantaran teu yakin atuh geus babudah begitu ditanya si Sarwitina manyun urang ada kurang yakin tuh batur mah doa kekah pakai kajagoan atuh Ki Khalil lagi udah saya berikan dah buat kamu dah doa keket dah cuman jangan diturunin sama orang lain ya buat kamu aja. Emang kenapa? Ini aslinya doa akeko. Ya kalau mau motong akeko doanya ini. Dasar bodoh tebudaknya. Nah, iyalah. Jangan gitu ngaranna maling. Ieu ge kumun kukula dibacakeun ye. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la ilaha illallah. Nah, kanjong ka dituna. Bisa ieu Berem, kurang kerja gak pernah kula jeung ngaji pendik, cekel diragag, nyana. Ya wakil cerita Ki Ahmad di Surabaya bisa nyana lamun kos gitu, tetapi ente langsung gitu, masih kena bisa naik kareta dengan cara nyokot daun langbau gitu kan, set dibacaan kemudian Bismillah, dari duit. Geus naik kereta bikin duit asli datang ka dieu ngan teu menang leuwih jadi kudu sapaseun bae lamun endek ka Tangerang sabar duit sakitu we
leuwih bahaya. Boh lamun eta dibikeun wiridan eta ka Haji Pendi, Masya Allah. Atuh ujianana jadi langit biru. Atuh geus cenah mah Haji bae ngamuridkeun ka batur Pak. Mantak ajuna mah urang embung jadi boga guru kos kitu. Henteu. Nah, ieu keur carita karomah. Nah, eta lamun keur da kadesek-desek amat loba wali keur kadesek mah kos kitu. Kamari ge aya urang luar negeri ka dieu ka Indonesia. Begitu geus ka Indonesia rek balik duitna beak. Jadi leungit. Duitna leungit. Masya Allah karim. Geus leungit beres silaturahim, nyana dengan sakumaha tadi tah aya babacaan anu dibaca, setelah dibaca sesa ongkoseun ti dieu ka lemburna bisa. Itulah wali-wali Allah. Nah, kuari wal karamah haidur rijal fal wali lahu alfu maqam awaluhu babul karamah. Sajelema nu bisa melewati bab karamah, artina karamah ketika dibere karamah api lain teu hayang. Dibere bae ku Allah teu hayang. Nah, bakal nalal bakya wa ila lamun nyana henteu melewati bunga kala baru bisa naik. Mending wali mah geus teh hayangin jadi kos kitu. Asa pira kos kitu. Geus teu hayang. Nanaonan teu bobotoh kos kitu. Teu hayang nya. Nah, ge Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi keur cerita Dajjal. Gitu Dajjal engke di akhir bakal ngabogaan dua, hiji surga tangan kanan, dua neraka. Cek Kangjeng Nabi penglihatan urang. Hakikatna kabeh ge neraka. Engke jelema dibere lapar. Ketika dibere lapar, maganing paila. Haju lapar, hanya Dajjal nu boga roti. Hanya Dajjal nu boga roti. Saha jelema nu dibere roti, berarti seubeuh ngan kafir. Lamun jelema teu dibere roti, teu narima kana roti, lapar. Loba nu teu kuat. Sahabat kan ngomong, "Ya Rasulullah." Enaon? Menang abdi nanya. Silakan. Kumaha lamun mukminin dibere roti narima saenggeusna narima di dahar tapi teu iman ka Dajjal. Seuri Kanjeng Nabi. Mal bisa. Henteu cenah mun kula mah ieu di akhir zaman kebenaran aya Dajjal deuk kitu embung lapar. Cak sahabat daripada lapar mending cokot bae ta roti. Kemudian urangna moal iman ka ditu. Oh, cak Kanjeng Nabi moal bisa setiap anu kabere berarti kafitnah. Moal bisa asal kabere pasti iman, asal kabere pasti iman. Sebab hakikatna mah lain roti. Eta mah sakadar panarik teh naon kitu ngaranna? Supaya resep teh. Hah? Supaya resep supaya daek teh. Perangsang okos udali dibere ku bupati. Eta kan perangsang tah. Perangsang eta begitu lain mere asli lain. Perangsang. Asal geus kabere bae atuh geus ka dituna. Saudara-saudara. Iya, lah daripada milih nu lain atuh bandingan anak bangsa, anak daerah, orang di jerona mah geus dilolo. Eta kan tadina perangsang. Ya jelema anu teu dibere mah teu saudara-saudara. Ditari wae, naon sia milih nu kos kitu? Loba keneh nu sejen. Bere. Bae, ditahan sih milih nu kitu. Loba keneh dibere deui. Lah dak. Mendingan eta bae pilih. Bere deui. Woi, ulah salah sia. Sararial jasa. Eta kakarak anak Dajjal. Atuh komo Dajjal nu aslina. Nah, ya sahabat, atuh jalan keluarna kumaha ya Rasulullah supaya aman tina Dajjal. Lamun hayang aman tina Dajjal tingkatkeun iman ka Gusti Allah. Aju urang lapar, engke lapar urang bakal dibere dileungitkeun jeung urang dibere bae bakal seubeuh. Belasieun urang ke Dajjal lantaran Kangjeng geus kitu nyarios. Jadi engke lapar urang dibere lapar sebab hendak dicoba heula Dajjal mau roti. Ketika jelema narima berarti ilu ka Dajjal. Ketika henteu narima lapar. Urang teu kuat, tingkatkeun iman. Engke dibere urang teu hayang kana roti jeung dibere seubeuh bae. Selesai kan? Selesai naon bedana jeung kuari pun. Habib Rozok. Iya sawa-sawa. Jangan. Iya
sok geura ge aya ustad kemudian jadi lurah beda memeh jadi lurah jeung jadi lurah lantaran naon kabawa ku dajal baheula keur encan di DPR hebat jasa eta kiai barang asup ka DPR padahal mah di dewana ge dewal fetilu Ka'bah padahal tapi kok berbeda sebulan 2 bulan jadi lain dajal kiai antara salafiyah jeung modern kok beda lain deui kok ngaji teu ngeunaheun bensinan geus ka bensinan ku dajal kiai anu tadina lugu hebat barang asup ka partai kok lain deui teu ngeunaheun caritaanana ka bawah ku dajal mal diteruskeun jaguari ge loba ge anu ka dajal lah moal mah disebutan hiji-hiji moal teh mah jang contoh dong tadi mah nah itu sia ge dajal sarua iya bae terus aing teh nyaho bae nah iyalah karomah menjaza minha nalal baqi wa ila fala kayak geura ge kabagola baduhum wallahu a'lam.